Waktunya canggih gar, carita, ngeunah, dan segar. Di hiji ruangan anu pinuh ku barudak sakola, pemuda jeung pemudi, dangukeun. Saha anu pernah bobogohan keur SD keneh? Abi Pak, Abi. Alus, aya kana 20 urang nu ngacung. Tah ayeuna saha anu can pernah bobogohan nempi ka ayeuna? Abi Pak, Abi. Anu ngacung ayeuna ngan 4 urang. Teu naon lah, wajar lah nya. Tah ayeuna pertanyaan terakhir. Saha anu pernah boga kabogoh loba? Sok cung. Naha teh anu ngacung? Abi Pak. Oh, Kemed. Nya Abi. Tah geuning anu ngacung oge. Cik Kemed, bener boga kabogoh loba? Aduh, punten Pak lepat. Tadi pertanyaan Bapak teh kirang kadangu ku Abi. Manawi teh pernah boga kabogoh domba.